Di bulan Muharram aya hiji sejarah anu luar biasa. Iane tanggal 10 Muharram disebut Asyura. Kangjeng Nabi hijrah ti Mekah ka Madinah barang sumping ka Madinah. Orang-orang Yahudi pararuasa. Kangjeng Nabi nanya, kunaon make paruasa? Cek orang-orang Yahudi, kami menghormati poe. Ai kitu lantaran Kangjeng Nabi Musa alaihi salam disalametkeun tina kerman lulus Firaun nu dikerem Kangjeng Nabi Musa masalam. Nah, ye terjadi harita adalah tanggal 10 bulan Muharram, yakni Asyura. Masya Allah. Cek Kangjeng Nabi atu ana ahakumi kakula leuwih hak batan anjeun. Lantaran kula mah jeung Kangjeng Nabi Musa teh sadarajat. Mantap Kangjeng Nabi puasa di bulan Muharram tanggal 10, yakni Yaum Asyura, memeh Ramadan terus Kangjeng Nabi puasana 10 Asyura. Bahkan terakhir cek Kangjeng Nabi la'istu lamun kuring hirup datang ka Gobilin ila Gobilin tahun hareup kaula la asumanna at-tasua bakal puasa tanggal 9. Lamun kaula hirup ka tahun hareup lain tanggal 10 bae kula deuk puasa jeung tanggal 9. Tapi ternyata Kangjeng Nabi haju maot pupus tekungsi puasa tasua. Ngan aya bahasa mun hirup mah datang ka tahun hareup endek puasa tanggal 9. Mantap urang mah disunahkeun 2, hiji tasua, nomor kadua Asyura. Bahkan sejarah mencatat dibuatna Kangjeng Nabi Adam mun diakurkeun ialah tanggal 10 Muharram. Diasupkeun ka surga ku Gusti Allah yaum Asyura. Diturunkeun ka bumi ge yaum Asyura keneh bae. Dibelumna Kangjeng Nabi Ibrahim alaihi salam ku Raja Namrud 10 Asyura. Masya Allah. Kaluar tina lau Kangjeng Nabi Yunus alaihi salam disemprotkeun ku lauk Nun tanggal 10 Asyura. Waduh, luar biasa 10 Asyura. Kangjeng Nabi Nuh alaihi salam ketika diinstruksikan titah nyeun kapal, Kangjeng Nabi Nuh nyeun, kemudian nu ariman jeung hewan-hewan sajodo kur dipuateun ka kapal, dipuateunlah ka kapal angkleng-angklengan di luhur kapal mendarat di Gunung Ararat Turki ialah tanggal 10 Asyura. Begitu turun lalapar kabeh. Kangjeng Nabi Nuh coba sesa-sesa kumpul-kumpulkeun. Dikarumpulkeun sesa aya gandum, aya korma, roti bubuk-bubuk, beas dihijikeun. Ayat 7
rupa rempah-rempah dibubur ku Kangjeng Nabi Nuh. Uyah jadi teu diuyahan. Ngaranna bubur tanpa garam. Jadi bubur tiis saju di dalam. Tah eta tanggal 10 Asyura. Kantak kolot baheula mengenang sejarah Kangjeng Nabi Nuh alaihissalam. Tanggal 10 Asyura diurang ge osok ngabubur tiis. Dibubur teh diuyahan. Ngan digulaan, gulana make uyah. Aja dikadinyakeun. Ai bubur nama teh diuyahan ngan gulana make uyah. Keneh-keneh ketel. Teu raon urang ka bubur kitu ulah kanyahoan ku Muhammadiyah we. Muhammadiyah nya ngabidah-bidah sia ulah kos kitu. Urang ulun di bidah-bidah ulah ngomong cicing bae geus antepen lah. Aju beres ngabubur kirimannya. Kayak gikunya na di dahar jangeuna cenah bubur bid'ah ye. Kayak gini tanyana. Tahun hareup ngabubur bid'ah deui lah. Ngeunah cek kana tuh. Muhammadiyah mah kos kitu pinter kodek nya. Kangjeng Nabi Idris alaihi salam diangkat ke langit tanggal 10 Asyura. Kangjeng Nabi Isa alaihi salam diangkat ke langit tanggal 10 Asyura. Masya Allah karim. Sangat bersejarah. Kangjeng Nabi urang nyaritakeun simkuring nama maot lain dina bulan Muharram tapi incu simkuring nu ngaran Husein bakal dibunuh tanggal 10 Asyura di Karbala. Geus dibejaan ku Kangjeng Nabi. Mantak tanggal 10 Asyura, wah di Karbala jutaan manusia. Lamun inget Karbala, wah eta masjidna agrengna luar biasa. Gedena pohara. Engke dikunjungi di berbagai negara mengenang terbunuhna cucu Kangjeng Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam di Karbala. Wah, di berbagai negara. 10 Asyura. Nah, iraha ke 10 Asyura tinggal ngitung bae urang mun tanggal hijina Sabtu, Minggu, Senin. Berarti tanggal 10 na poe Senin hareup geus jeung tasu'ana Minggu, puasana 2 poe Minggu jeung Senin. Tuh, acenah kula mah cenah deuk di tanggal hiji bae kamari. Waduh, mantep jasa tah. Hiji tanggal 10. Lah cenah moal tanggal hiji mah janggeus kamari kaliwat ku ari ge teu niat geus ngawuduk mangkaning isuk bae ngamimiti. Lah isuk ge moal cenah kebe tanggal 5 Sabtu Minggu Senin Sasarbo berarti masalah. Lah tanggal 5 ge moal ceknya na. Kebe tanggal 7 berarti Rebo Kemis Jumat Sabtu. Ajeuna 7 ge moal. Kebe cenah tanggal 9 10 teu nana. 10 ge moal. Ratu Krante eta mah budak. Sudah dendeuk moal keneh bae. Aya baru kolot dan kolot besi teu kapanggih deui jeung Muharram. Nu ngarasa kolot ben ngarasa kolot ieu. Aya kolot ge teu ngarasa kolot mapan blon. Ieu mah kolot haju ngarasa kolot. Asana aing nyaho kapanggih deui nyaho teu jeung Muharram hareup deuk puasa. Tuh Masya Allah. Bahkan as-shadaqatu fihi bisab'i mi'ati dirham. Shadaqah bidirhamin, as-shadaqatu bidirhamin fi shadaqah sadirham di tanggal 10 bulan Muharram ye
terkecil cek Kangjeng Nabi dibayar 700 tikal terkecil. Lamun urang na bisa ikhlas na bukit tinggi ulah dicaritakeun cek Kangjeng Nabi moal Gustaf mah disanggakeun ka Gusti ku gede-gedena ganjaranna. Ke tanggal 10 disebut lebaran yatim. Dek sedekahna cenah kula mah neuk ti poe ieu bae mulai tanggal 1 tanggal 2 terus. Sabulan Muharram terus bae. Terus bae urang sedekah istimewa di bulan Muharram terutama dina tanggal 10. Bahkan idza wasa'a li ahlihi wa iyalihi wasa'ahu Allahu sanatan. Saha jelema nu nyieun kajembaran dina tanggal 10 terhadap keluargana terhadap dulur-dulurna nu biasa daharna jeung tri poe eta mah meuli daging meuli bandeng geus urang ngariung jeung anak pamajikan jeung incu urang ngomong urang ngariung tanggal 10 Asyura ulah diondang tatangga mah urang bae ieu geus keluarga bae mah keluarga bae tah ieu ngangeunahkeun ka keluarga dahar ditingkatkeun di poe eta nginum ditingkatkeun maksudna menghargai jeung menghormati kana poe eta lantaran poe eta sangat bersejarah. Nah ieu wasa'ullah Allah bakal ngajembarkeun ka eta jelema sana tahu sataun eta ujianana laluasa bae. Pokona lamun urang nyen kajembaran tanggal 10 kaditu lamun boga duit jembar bae. Jadi bere boga duit bae maksudna deui kitu. Ih siapa kumaha sih? Ibabari bae tak Allah dibere. Ya Allah ya Rabb. Itu ala iyali wa ahlihi. Geus kuari mah urang ka kakak, ka adik, ka mamang, ka uwa, terus sekitar-sekitarna. Poe eta pokona nyieun kalaluasaan urang. Geus puguh pamajikan jeung anak incu. Kitu keneh ka dulur, ka mamang, ka uwa. Tatangga-tatangga karabat-karabat pokona ku urang dibere poe eta teh. Geus mah puguh asakna atahna we geus lah. Naon nu dibutuhkeun ku nyana daharan-daharan inuman dan lain sebagainya perlu nu butuh pakaian ge bere. Ieu bakalna sataun eta dibere ka jembaran bae, terutama jembar hate. Ikan nu hese ge jembar hate. Mobil boga, pemajikan boga, hate ngulunut bae. Mana teh hese teh kos kitu eta. Hese teh wae. Aya jelema anu boga duit ratusan juta tapi hatena Masya Allah jembar bae aya. Aya tah kos itu aya tah. Tapi bisa balik ge aya anu boga duit berboga duit tapi teu jembar-jembar. Neuleuh pamajikan sakumaha neuleuh menggarong. Musuh jeung pamajikan jeung anak teu betah neuleuh keluarga teh dibere rumit bae. Aya eta mah geus bae model tapi nu model mah aya jelema keluarga leutik lah cek paribasa koreh-koreh cok tapi aya bae jang dahar aya jang minum aya jang pake aya pamajikanna teu pernah marah keur aya seri keur eueuh seri kitu keneh anakna Masya Allah nikmat jasa. Mun salakina nonton TV aju dinasehat ku pamajikanna kalah mangpaat kos kitu maning maca sholawat deh tiis kana hate ya Allah ya Rabbi aju lamun salakina usaha bangun bebeneran teh abu tiduk-duk disusuk aju pamajikanna nganasehatan kalah ya dunia manggis dibagi ya ku Gusti ulah sok hahanteman teh nu penting mah salat zuhur asar berjamaah Masya Allah asana teu hujan ge tarariis
Masya Allah jajantung tiis sejantung gimana lain pan kapan geus balik karek jam hiji ngojek geus balik ke mana bebonangan mana kempes ban kan itu deh idek mandi teh kudu mandi lah kuda gitu mandi kenceng lompatna sial jak salah kira idek dah geus asak sangu geus hareup itu bae di warung seguru di imah-imah kerenangan duit sing khusuk waduh salah kina aja ngalamun aing boga pamajikan ku kieu-kieu teuing cek Masya Allah Masya Allah Masya Allah eta mah hareudam dek balik jam 4 ge moal kalah aing lah di babaturan ngajak balik urang balik moal emang kunaon kokoprak aya di ieu emangnya anak kotok itu di kokoprakan tetapan senep beta kerajaan itu tan mentak neangan pemajikan anak mun urang ndek kawin tanya neng bogoh kakak atuh alhamdulillah jadi siap ya dikawin ku kakak insyaallah siap ente dibawa sugih ngalamunnya nak pan kang ngomong gitu sih betul mah jangan ngomong teh kumaha mun dibawa susah makan euker mun ke sugi siap tante oh jatuh kakak susah neng susah itu kudu ditanya dibawa susah mah ya Allah ya Rabbi aya bae nah urang nyin ka Jembaran dina tanggal 10 Asyura geus urang nu biasa dahar jeung tempe tingkatkeun poe eta mah sanajan tempe-tempe keneh gulaan tempena ulah digoreng-goreng teuing tingkatkeun we urang dina poe eta tah Senin geus urang nyieun ka Jembaran meuli hayam geus mun aya langsung meuli bakakak dahar bareng jang meuli bakakak kurang boga kotok pencit kotok ge aya kotok sahabat nu ka imah aya geus ieu berarti ya milik urang lain Jembar aja sempit tuh Masya Allah daerah tanggal 10 Asyura poean yang sangat bersejarah geus ti kuari urang intip puasa urang mun bisa Minggu jeung Senin keur henteu jeung Minggu na ge Senin mah wayahna 10 Asyura mata mah nu sok biasa dilaksanakeun ku Kangjeng Nabi urang Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ti kuari siap-siap bonteng suri buah yang naon cak pamajikan jang ke poe Senin buruk atuh geus ti kuari aya jeung ka Jembaran ayo geus puasa aya terutama yatim piatu fakir miskin keluarga ayo urang jieun ka Jembaran sebab nyieun ka Jembaran bakal dijembarkeun ku Gusti Allah Subhanahu wa ta'ala. Ia maka cerita tentang penganiayaan terhadap janin. Nu janin tersebut